Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Nuna Kesara dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Sunda tentang biantara. Biantara teh yaitu pidato nyaeta nepikeun hiji kedalan atawa caritaan anu disusun merenah di harapan jelema loba dina suasana resmi atawa teu resmi. Lalu tujuan biantara teh ada 4. Yang pertama informatif. Informatif teh tujuanna pikeun mere bewara atawa informasi. Yang kedua teh persuasif. Tujuanna mere ajakeun pikeun ngalakueun hiji hal. Yang ketiga teh ada edukatif. Edukatif teh pikeun mere pangweureuh atawa piwuruk. Yang kaopat aya entertain. Entertain teh tujuanna pikeun ngahibur. Lalu aya padika atau teknik biantara. Teknik biantara teh aya 4. Yang pertama teh aya metode ngapalkeun. Metode ngapalkeun teh memoriter, nyaeta cara ngapalkeun anu dilakukeun ku cara ngapalkeun naskah. Samemeh nepikeun biantara, naskah disusun heula, tuluy diapalkeun kecap demi kecap. Yang kedua teh ada metode impromptu. Disebut metode ngadadak, sebab panyelang dikirimkeun langsung tanpa persiapan satu wacana. Yang ketiga teh aya metode naskah. Teknik biantara ku cara maca naskah. Ku cara ieu anjeun henteu kedah ngapalkeun teks heula sareng henteu hariwang kahabisan kecap. Tapi biasana metode naskah teu narik perhatian paregep sebab kurang interaksi antara nu biantara jeung audiens. Lalu ada ekstemporan. Ieu teh nyiepkeun konsep biarawan dina outline atawa ngan titik penting. Poin-poin ieu penting pikeun ngajaga aliran panunggeman, teu kaluar tina konteks, teu leungit bahan, teu pikeun kaiket ku teks hafalan. Lalu aya struktur biantara. Yang pertama teh aya bubuka. Bubuka terbagi ka 4 bagian. Yang pertama teh ada salam pembuka, lalu mukadimah, yang ketiga nepikeun panghormat, yang keempat teh ucapan terima kasih. Lalu selanjutnya ada bagian eusi. Pada bagian eusi, ieu ngejelaskeun atau ngajabarkeun segala hal yang ingin disampaikan atau maksud dari si pembicara. Yang terakhir teh bagian panutup. Panutup biasana eusina teh sanduk-sanduk permohonan maaf, nganuhunkeun kanu ngarepkeun, dan yang terakhir adalah salam penutup. Sekian, terima kasih.